Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda dina materi nu enggal nyaeta materi ngeunaan laporan kagiatan. Dina ieu materi hideuk dituntut kedah tiasa nyusun laporan kagiatan luyu sareng kaidah-kaidahna. Naon ari laporan kagiatan teh? Yuk urang regepkeun sasarangan. Laporan kagiatan teh nyaeta hiji tulisan anu disusun minangka bukti yen eta kagiatan teh geus lumangsung. Janten laporan kagiatan mah disusun teh ti saparantosna hiji kagiatan tos dilaksanakeun. Contona, hideuk teh bade ngayakeun kagiatan pemilihan OSIS. Tah sateu acana, tangtosna hideuk nyusun heula hiji proposal. Proposal di ACC, lungsur dana, lajeng si kagiatan pemilihan OSIS dilaksanakeun. Tah ti sabada dilaksanakeun kagiatan pemilihan OSISna, ku hideuk tangtosna kedah ngadamel laporan kagiatan. Tah laporan kagiatan ieu teh mangrupa ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Nah, janten laporan kagiatan mah ditulisna teh catetan saparantosna kagiatan dilaksanakeun. Lajeng naon atuh mangpaat laporan kagiatan teh? Nu kahiji minangka bukti yen eta kagiatan teh geus lumangsung. Ieu bukti gunana pikeun pertanggungjawaban ka pihak nu patali jeung kagiatan. Upamana wae kanu mere waragad atawa sponsor. Janten saupamina hideuk ngayakeun hiji kagiatan aya sponsor ieu ti luar. Ya, bade ti pihak bank atau ti pihak perusahaan. Nah, laporan kagiatan ieu teh kangge bukti yen waragad anu tos dibocorkeun pikeun lumangsungna eta kagiatan teh diangge kalawan samestina. Lajeng mangpaat nu kadua minangka arsip pikeun organisasi. Ieu arsip teh bisa diasupkeun kana program gawe boh anu keur lumangsung atawa rarancang gawe anu bakal datang. Janten dina arsip organisasi teh tangtosna aya proposalna, aya laporan kagiatanna. Teras pikeun bahan evaluasi. Upamana dina kagiatan anu keur lumangsung, biasana aya hal anu teu direncanakeun. Ku ayana laporan anu geus disusun, bisa jadi referensi pikeun evaluasi kagiatan satuluyna. Contoh, dina kagiatan pemilihan ketua OSIS teh dina proposal teh misalna henteu dianggarkeun kangge meser konsumsi panitia misalkan ya. Ternyata pas dina pelaksanaan panitia teh lapar ya. Janten aya pengeluaran kangge ngagaleh konsumsi kangge panitia. Tah eta teh tiasa dijantenkeun bahan evaluasi kangge kapayuna. Upami dina proposal anu saanggalna mah teu dicantumkeun, aku ayana evaluasi dina laporan dicantumkeun yen dina pelaksanaan teh aya anggaran kangge ngagaleh konsumsi panitia. Nah, ieu teh efektif pisan ya pikeun bahan evaluasi di organisasi. Janten dina proposal kagiatan pemilihan OSIS tahun payun, pengeluaran konsumsi ieu tiasa dicantumkeun. Lajeng aya naon wae eusi laporan kagiatan teh. Nah, laporan kagiatan teh eusina ngeunaan sagala hal anu patali jeung kagiatan anu geus lumangsung. Informasi nu diutamakeun dina laporan kagiatan nyaeta museur kana lumangsungna kagiatan, waragad, bangbaluh atawa rareged, jeung pasoalan-pasoalan teknis. Laporan kagiatan wangunna formal sarta biasana dijieun ku organisasi atawa lembaga. Di jerona kudu ngawengku informasi jeung fakta-fakta anu bisa dipertanggungjawabkeun bener-bener. Janten teu kenging aya anu dimanipulasi, tapi sadayana kedah laras luyu jeung fakta anu geus dilaksanakeun. Wangun laporan kagiatan. Saupama ditilik tina cara nepikeunana, laporan teh bisa ku cara lisan, bisa oge ku cara tulisan. Upami ku cara lisan hideuk tiasa ngadugikeun secara langsung, tapi upami secara lisan mah buktina henteu kuat. Tapi upami didugikeun dina secara tulisan, eta tiasa aya bukti fisikna. Tah saupama ditilik tina eusina, laporan kegiatan teh aya 3 rupa. Nu kahiji laporan kegiatan,
Eusina ngeunaan hiji kagiatan nu geus dilaksanakeun. Anu kadua aya laporan keuangan. Eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atau perusahaan nu nyusuna sok disebut akunting. Nah, nu katilu laporan jurnalistik. Nah, ieu mah eusina teh ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal nu dipandang aya mangpaatna keur batur. Contoh, hidup teh janten wartawan angkat ka luar negeri atau napi ke hiji tempat wisata, ku hidup dituliskeun ngeunaan lalampahan hidup ti kawit jarak tempuhna, mayar tiketna, teras aya fasilitas naon wae, eta kan aya manfaatna pikeun batur, aya informasi ngadugikeun informasi kanu sanesna janten aya manfaat. Eta pami laporan jurnalistik atanapi laporan lalampahan. Nu salajengna nyusun raraga laporan kagiatan. Nah, laporan kagiatan teh kudu disusun kalawan sistematis. Teu tiasa sangeunahna wae. Teras kudu logis jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Biasana kudu ngandung prinsip 5W hiji H. Aya naon? Kunaon? Saha? Di mana? Iraha? Jeung kumaha. Nah, hal anu kudu diperhatikeun dina nyusun laporan kagiatan, si laporan teh kudu singget, jentre, sistematis, babari kaharti, eusina lengkap, pikareseupeun nu maca, faktual jeung bener, sarta kudu luyu jeung waktu nu geus ditetepkeun pikeun ngarengsekeunana. Janten dina laporan mah teu kedah panjang-panjang, tapi kudu singget, pamisur paripaos mah jelas, singkat, dan padat. Ya, kekenging ngawur ka ditu ka dieu sapertos novel sareng carpon. Teras sistematis, aya susunan anu matok. Nah, nu kumaha susunanana? Nah, di dia dibahas sistematika laporan kagiatan. Di dia teh aya sababaraha pola. Nah, pola sistematika nu A, aya jejer kagiatan, dan di bagian luhurna teh ditulis salah judulna. Laporan kagiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam OSIS SMA Negeri 24 Garut contohna. Teras aya tempat jeung waktu kagiatan. Nah, ieu mah langsung tina jejer kagiatan teh tina judul langsung kana tempat jeung waktu kagiatan. Di dia disebutkeun tempatna iraha di mana, waktuna iraha. Lajeng pamilon jeung calagara. Pamilon teh peserta. Pesertana saha wae dina eta kagiatan teh. Lajeng panitiana atanapi calagarana saha wae. Dituliskeun dina poin bagian C. Lajeng kasang tukang. Nah, dina sistematika bagian A mah si kasang tukang teh aya di tengah-tengah. Kasang tukang teh latar belakang. Janten disimpen dina tengah-tengah. Lajeng aya pedaran kagiatan, dijelaskeun kagiatan sapertos kumaha. Nah, dipungkas ku bagian panutup. Biasana dina bagian panutup teh aya kacindakan jeung saran. Sedangkan sistematika anu B, aya nu sering digunakeun di organisasi-organisasi. Anu kahiji aya bagian bubuka, dina bagian bubuka teh aya sababaraha poin. Anu kahiji kasang tukang atau latar belakang. Di dia dijelaskeun nya latar belakang kagiatanana, teras aya dasar hukumna, maksud jeung tujuan, wengkuan kagiatan. Lajeng nu bagian B aya eusi laporan. Nu kahiji aya jejer kagiatan disebatkeun nami kegiatanna naon. Lajeng waktu jeung tempat kagiatan, pamilon jeung calagara kagiatan, pamilona saha wae, panitiana saha wae, lajeng hasil kagiatanana kumaha. Dipungkas ku panutup nu eusina ngeunaan kacindakan sareng saran. Ieu sistematika anu B. Dina bagian bubuka, ieu teh eusina minangka panganteur pikeun mawa nu maca kana pasoalan nu rek dilaporkeun. Dina ieu bagian diterangkeun naon-naon nu jadi marga lantaran diayakeunna hiji kagiatan. Katut rasa syukurna yen geus rengseng ngalaksanakeun kegiatan. Contoh, dina raraga mieling poe basa Indung, OSIS SMA Negeri 24 Garut ngayakeun kagiatan perlombaan sababaraha perlombaan
Contohnya aya perlombaan pidato, aya lomba pupuh, anu ngawengku pikeun numbuhkeun rasa cinta karena bahasa Sunda. Lantaran judulna oge mialing poe basa Indung. Nah, eta tiasa dibahas dina bagian bubuka. Teras dina waktu jeung tempat kegiatan. Nah, hal ieu perlu aya dina laporan sangkan pugu iraha jeung di mana eta kegiatan teh dilaksanakeunana. Umpamana dina proposal teh diajukeun poe Sabtu. Ternyata dina emprona aya hambatan, aya rereged anu antukna si kagiatan teh dipajukeun ka poe Kemis misalkan. Jadi dina laporan di dia dicantumkeun. Teras pamilon, pamilon teh peserta. Lamun kagiatanana mangrupa lalampahan mah anu disebutkeun teh cukup sabaraha urang jeung sabaha bae pamilonna. Tapi upami dina organisasi, contohnya dina kagiatan muludan, anu terlibat teh misalkan sadaya siswa ieu ti kelas 10, 11 sareng 12. Disebatkeun kelas 10 nae sabaraha jalmi, kelas 11 nae sabaraha jalmi, lajeng kelas 12 lagi sabaraha jalmi. Kitu deui sareng panata calagarana diuningakeun dina laporan kagiatan. Teras poin nu salajengna ngeunaan waragad. Waragad teh biaya. Nah, ieu hal anu penting pisan. Eusina ngadadarkeun ti mana meunang waragad, wincikan dipakena eta waragad sarta jumlahna. Hal ieu teh penting pikeun ngalaporkeun sabaraha jumlah waragad anu katarima sarta nu dikaluarkeun. Tangtuna kudu luyu jeung kaayaan sabenerna, pangpangna mah mun dipake pikeun laporan ka pihak anu mere waragad. Contoh dina kagiatan 17 Agustusan teh aya sponsor yeuh ti Coca-Cola misalkeun nya. Tah tangtosna urang teh kada dijelaskeun. Upami misal di sakola, waragad anu katarima dina ieu kagiatan teh nyaeta 3 juta. 2 juta asalna ti sakola, contohna nya, anu 1 juta ti sponsor. Tah, wincikan waragad anu kapake dina ieu kagiatan teh nyaeta, terus didamelkeun tabelna. Dina tabel eta teh didadarkeun contoh aya sewa sound system sapaket sabaraha. Dijelaskeun di dieu teh dina waragadna dugikeun ka akhir. Nah, di akhir ditangtoskeun naha artos anu lebat sareng nu kaluar teh saimbang, naha aya sesa, min atawa pas. Nah, lamun aya sesa, sesana ke lebetna ka mana? Lamun pas berarti teh kedah dibahas deui. Upami misalkeun min, nah, cara kangen nombokanana ti mana? Ieu kedah dijelaskeun dina bagian waragad. Lajang pedaran kagiatan jeung hasil. Dina ieu bagian didadarkeun lumangsungna kagiatan jeung hasil nu dicangking sabada eta kagiatan geus rengse. Ieu bagian kacida pentingna sabab minangka nya henteuna patut hade gorengna lumangsung hiji kagiatan. Di dieu dipedar kagiatanna teh lumangsung sabaraha poe. Teras naon heula anu diheulakeun dina eta kagiatan teh. Contoh upama disapoekeun kagiatanana, tapi mimiti bagian acara bubuka teh naon heula. Lajang ditulikeun ku kagiatan naon. Teras terakhir lamun aya perlombaan, aya hasilna anu juarana teh saha wae. Didadarkeun dina bagian kagiatan jeung hasil. Teras nu terakhir, bagian pamungkas, panutup. Nah, dina bagian panutup eusina mangrupa pungkasan laporan. Eusina bisa mangrupa kacindekan, saran, jeung kedaling rasa tumarima anu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana kegiatan. Contoh dina bagian kacindekan. Alhamdulillah sakumna kegiatan tiasa lumangsung kalayan lancar, luyu jeung rarancang nu geus dirancangkeun saacana. Sok sanajan kitu dina kagiatan teh aya sebagian rereged. Nyaeta contona teh kurangna koordinasi antara panitia. Tapi hal eta bisa kaungkulan sehingga acara bisa lumangsung kalayan lancar. Mudah-mudahan dina acara dina nu kahareupna komunikasi jeung koordinasi antar panitia bisa leuwih ningkat deui. Nah, panyusun oge ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak anu tos ngarojong kana ieu kagiatan. Mudah-mudahan naon anu dipasihkeun tiasa janten amal soleh pikeun urang sadayana. Contoh misalkan bagian panutupna. Terus bagian saran. Saran nu dek ditepikeun ku urang pikeun kagiatan satuluyna.
Tah kitu panginten nu tiasa dibahas ngeunaan laporan kagiatan, mudah-mudahan hideuk ngartos. Kangge contona aya dina buku paket Basa Sunda kelas 10 ti sababaraha penerbit, alhamdulillah tos lengkap ku hideuk tiasa ditingali di dinya conto-contona. Kitu panginten padaran ngeunaan laporan kagiatan, mudah-mudahan hideuk maraos kirang puas sangkan hideuk tiasa milarian referensi-referensi anu sanesna. Sakitu nu tiasa kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.